Assalamualaikum dulur salam burbaraya salam dunya patepang deu sareng tata dan nami harja anu baris neraskeun hanca dongeng sanggeus halimun peurai bagian ka-8. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Brai jendela dibuka, kamar nu tadi poek ayeuna mah caang. Inu angger keneh ngagoler dina tempat sarena. Leungeunna duanana dipake ngaganjal sirahna. Teteupna angger kana langit kamar leutik nu geus teu puguh rupana. Ti kapungkur ge teu butuh cek awit mani kadenge keneh. Nyaan kitu omonganna teh. Ku nguntup atuh aing teh cek hatena. Ari nenjo kalakuanana sapopoe awit teh bangun nu hayang dipikanya bangun nu lindeg. Tapi geuning ari dinyakeun mah kalah nyieun sagurat raheut dina dadana. Abdi ge gaduh keneh harga diri cek awit. Naon atuh ari harga diri teh? Bre beungeut hayatun awewe nu diasong-asong ku obos ka manehna. Peuting eta saperti sasari pagawean awewe kawas manehna hayatun ge maturan inu. Tapi basa ku inu diajak ngobrol manehna ketusna keur nyerekan. Upami teu purun amangan mah mangga we mulih. Abdi moal ngicakan teu puruneun, abdi ge gaduh keneh harga diri pokna. Ku pagawean kitu ge cek pikir inu mah hayatun teh teu bogaan harga diri. Tapi geuning popokanana mah cenah boga keneh harga diri. Bre deui beungeut Lucia anu dibawa ngerilingan Bandung basa rek dibayar teh kalah kieu pok-pokanana. Ari teu kersa kelem sareng mah teu kedah masehan atos abdi ge gaduh harga diri pokna. Harga dirina teh kapan 15.000 sapeuting, tapi dibayar saparapatna pedah teu dikuat kieu pokna teh boga keneh harga diri. Awit oge nu sakitu gampangna digadabah lalaki, henteu barontak basa ditinggalkeun indit ku lalaki teu tanggung jawab teh. Sakitu gampangna dikawin ku jelema nu teu mais teu meulem, gele nyeh someah sangkilang teu boleh diketusan. Nah make nyebut keneh boga harga diri, basa rek diheureuyan. Teori si obos tetela salah lebah dieu mah. Pajar nyeri hate ku awewe ubarna kudu ku awewe deui. Lain awewe nu kitu pi ubareun mah. Teori ngeunaan awit geus salah deui bae. Wirang borong ngagampangkeun. Boa cek awit teh ari bareto pura-pura lungguh, ari ayeuna cunihin. Leungit harga diri aing teh. Kabogoh direbut batur cicing, dikawinkeun ka awewe urut batur cicing. Ayeuna dihina ku awit piraku rek cicing. Taya deui jalan iwal ti kudu gancang diberesan. Tapi naha bet nyeredet atuh basa silih tetep teh. Nyaan widadari geuning awit teh. Paingan cek si obos. Nah atuh ari bareto henteu katara. Pedah keur sakitu deudeuhna Kamila meureun. Awit teu butuheun cenah ti bareto ge ka manehna teh. Harga diri. Bukna dijenggut lalaunan. Kojengkang hudang, kop kana rokok, cekes disundut. Nyot diseuseup, serbung hasipna ngelun. Gek diuk dina biwi ranjang, tonggong diganjel ku bantal. Breh beungeut awit nembongan, hatena teu pupuguh ratug, tara-tara ti sasari. Pamajikan aing eta teh resmi ngarengkol dina buku nikah. Tapi kapan cenah teu butuh. Jelema beunghar kawas awit pimanaeun butuh atuh. Ih, kasebelan. Bre beungeut hayatun, manehna nu geus biasa ngajual kehormatanana. Brai beungeut ira nu kekeleyeran sabot nu miarana keur balik ka pamajikanana. Awewe ge cek manehna sarua jeung lalaki, butuh ku kaasih ka deudeuh. Matak nguntup ka awit. Awit nu geus ngasaan endahna cinta, geus tangtu bakal ngarep-ngarep datangna deui. Tapi geuning cenah teu butuh. Nu geus hudang, sora obos ti kamar gigireunana. Geus, tembalna. Brai panto kamarna muka. Sup obos mawa cai kopi 2 gelas. Sok diteundeun luhureun lemari leutik. Kumaha awit teh geus? Cek obos. Geus naon? Cek inu serbung hasipna ngelun. Gumurihnya. Lain gumurih sumebel. Cek inu ketus. Naon sumebel teh? Sumebel teh keur meujeuh nepi ka sebeleun. Nah kitu kunaon? Nampiling. Obos diuk dina biwir ranjang papahareup. Gelas kopina dibawa. Bibir gelasna ukur ditekan ku tungtung curugna. Pisina ditanggeuy. Suruput. Peureudeuy panonna meureudeuy. Suruput desa suruput.
Haseup laletik tina cai kopi katenjo ngaliwat kana irungna. Nah dikumahakeun cek Obos. Nya pancek urang teh derek-dek inu ngadongeng. Tuntas ngadongeng Obos nunda gelasna barakatak seuri beri ngagulingkeun maneh kana kasur. Dug ngagoler. Ari ente bodo-bodo teuing yang hareupan awewe teh nu omongna. Diasongan ira kalah di papatahan. Kudu nyaho atuh siga saya. Bogoh ka Ana nu geulis di sastra Inggris tea. Mimiti deketan sobatna. Kanyahoan resep kana anggrek. Guat maca sabangsaning buku anggrek. Der di deketan. Pek ngasongkeun pasualan anggrek. Puguh ka Anggo. Datang ka imahna mawa anggrek. Lucu cek manehna teh. Sakali dua kali nganjang benang we hatena. Geus benang hatena kakara nu matak nyehatkeun awak urang. Inu ukur mesem. Ras inget basa babarengan jeung Mila. Teu make taktik kawas si Obos. Kakara karasa nyaan si Obos mah pinterna. Bisa pisan yang hareupan awewe teh. Kawit ge kudu kitu. Ari bareto keur kawas nu merean diantep atuh puguh kagentak. Jelema biasa judes, ieu ujug-ujug ngomong kitu, dasar kalde. Barakatak Obos seuri babarakatakan. Inu ukur ngajentul. Ayeuna hayang nu kumaha ente teh? Ku saya geus dibere nu harebat na wungkul angger bodo. Geus we Bos ah. Teu bisa kikituan teh euy. Nu matak ge kudu tumut kana papatah sepuh. Diajar harak ti bubudak licik ti leuletik. Geus gede tinggal nipu. Ieu mah ngan ngagugulung papatah indung we. Cek indung si laing. Nya cek indung si laing. Anggap awewe teh kudu kawas emak. Ente ge kudu kitu. Kudu kawas ka indung ka awewe teh. Ngenta duit naon. Cek Obos bari seuri. Geus cager nyeri hati ku si Mila teh. Teuing atuh da seseutan wae euy. Dek dibere mojang ayeuna mah ku saya Rena. Wah, hampir sarua geulisna jeung si Mila geura. Daek kumamun itu na embungeun. Daekeun kamari ieu puguh nanyakeun saha cenah Kang Obos meuni Kasep. Nah Kasep kitu urang teh euy. Kasep ngan bodona bodo pisan. Inu seuri. Kuntung rokona dikekesek kana asbak. Kop kana cikopi anuna regot diinum sargot. Panonna peperideuyan sok diteundeun deui. Kuliah nu teu purun ah. Aya budak jurusan antropologi geura euy, nyentrik teh. Gandeng ah kawas ka budak wae. Geus waktuna mah saya ge kudu bogoh nya bogoh we teu kudu dialas ku si laing. Syukur we ngan ulah nepi ka gering nangtung euy. Saya mah karunya ka ente teh. Embung ari sobat kudu ngalaman gering nangtung kawas saya mah. Nah, kongsi si laing kitu deui. Obos ngeluk tungkul, teu lila unggek. Inu netep lila. Brai beungeut Mila, tapi ngan sapersakitu detik kalindih ku beungeut anyar, awit. Saya teu ngabibisani ka ente, da saya ge bareto kitu atuh. Nyeri teh euy bebena direbut deungeun teh. Hadena ku kolot di aping teu nepi kapoekeun euy. Inu seuri. Golosor awakna ngagolosor tuluy ngagoler deui. Rup nuruban maneh ku simbut. Obos cengkat tuluy luncat turun tina enggon. Saya merek kuliah ah. Cik we, kayak urang nanyakeun ka maneh. Pisirek dahar liwet dina panci leutik nu. Cek Obos. Heuleut sababaraha lila Obos kaluar ngajingjing map. Gerung motorna kadenge diburuan. Teu lila kreles teu katembong deui. Ti kaponggor ge teu butuh cek awit teh. Abdi teu kiat nandangan ka panas ati cek Mila. Mila jeung awit ayeuna mah sarua dekeutna dina hate. Nu saurang teh jadi boga batur. Nu saurang deui geus jadi anuna, tapi hate can gembleng ngahiji. Asa susulapan hirup teh. Asa dina dongeng kejadian kitu kudu karandapan ku dirina. Cai kopi dina gelas dirongkong, bari cengkat sakedeung. Regot diinum disakalikeun. Iraha urang rek beberes teh, cek manehna ka awit. Nya iraha. Ayeuna mah eta pananya teh ditujukeun ka dirina. Bet asa ngadadak teu tega. Tapi kapan cek awit ke manehna mah ti bareta oge teu butuheun ku Inu, teu butuheun. Cep Inu, cek di luar. Inu ngorejat da apaleun eta teh sora nu boga imah. Lung simbutna dialungkeun, kop kana celana panjang nu ngagantung rap dipake. Gura giru kaluar.
Kasampak awewe tengah tuh keur nyekel surat. Ieu cap Inu kamari sonten ibu nampi serat teh ngan hilap. Mani nembe ayeuna disanggakeun mangga ieu. Sok surat teh dibikeun. Inu maca alamat surat teh tetela tulisan Yuyum. Breh beungeut adina geus lila teu papanggih. Asa hoream kudu datang ka Garut teh. Bongan hate acan lipur. Bongan asa diheulang direbut ka asih. Teu nyaho sabab-sababna pisan. Jeung suratna teh lain menta pertimbangan tapi neuk-teuk mere anggeus pisan. Surat dibuka, breh nu ngirimna. Yuyum adi nu ngan hiji-hijina. Nyaah ka Yuyum teh, nyaah pisan. Kang Inu, kunaon sih mani ngampleng? Teresep Yuyum mah gadulan cek epes meer. Atuh asa meunang cemila teh hari kitu mah. Kang Inu, emak sareng Yuyum nampi serat ti Kang Inu yen ngalih ka bumi Kang Obos mani reuwas. Ngatos pepegatan sareng Ciawit teh. Minggu ieu emak sareng Yuyum bade ka Ciawit. Kang Inu kedah sarengnya. Yuyum bade ka Bandung teh bade ka bumi Kang Obos bae. Sareng engke ka bumi Ciawit. Sarengeh Inu seuri. Abong budak ogo. Dina surat ke angger we ogo. Ku hayang geragok jeung Yuyum teh. Kacipta dina kalangkang ingetanana. Yuyum jeung indungna datang ka dieu rek nyampeurkeun ka imah Awit. Teu butuh cek Awit teh tibareto oge. Nah naonan indungna make rek neang. Nu diteangna oge kaosna moal atoheun. Kang Inu, salerusna Yuyum teh tos dikapungkur ningal cemila sok sasarengan sareng pameget teh. Ngan saur emak ulah ditepikeun ka Kang Inu cenah bisi kaganggu. Karunya heukeur sakola. Alasan wungkul Kang Inu pajar pedah Kang Inu nikah ka Ciawit teh sapetos kaunggul dina serat Kang Inu kamari. Padahal mati memeh Kang Inu nikah jeung Ciawit ge. Cemila teh tos sering sasarengan sareng pameget nu pajar mangna tea. Bumi nage di Bandung cenah Kang Inu. Leuh ayeuna ge mani rame di bumi na teh, wargi-wargina karempel. Hawa tos ka emah ning krep anjeun we di kamarna. Nangis we ningali cemila bade tunangan teh. Ku Yuyum dibeberah. Keun bae sanggem Yuyum teh. Ari walerna teh karunya ka anak emak abong kena malarat mani toker. Ayeuna bawa puguh buah henteu daharna si Ujang teh. Mani langsip salira nangimutan wae Akang. Akang kedah emut ka emak. Nah make eleh ku si Centil. Lantaran Kang Inu alim ningali cemila, Kang Inu tega ngantep emak teh damang lantaran sono ka Akang. Inu ngaheruk. Mun awewe mah geus segruk ceurik meureun maca surat Yuyum teh. Kutan indung nage milu nyeri ku kajadian ieu teh. Nah atuh ari aing ngadon jig ka ditu jig ka dieu ngabang balerkeun hate. Nyeri kumila asa diteung-teunganan. Teu inget yen bakal sakitu gedena pangaruhna ka nu jadi indung. Alesan cek Yuyum ge alesan. Dosa atuh ari kitu mah ka Awit. Lain salah Awit mila milih lalaki sejen teh. Memang geus bawana awewe teloheor mila teh anu tega nukeurkeun ka asih kudunya. Awit hampura Kang Inu. Bray lalakon basa munggaran papanganten. Ketus pisan manehna nyarekan ka Awit teh. Terus kajadian ti poe ka poe. Salawasna di judesan di ketusan. Tapi manehna teu weleh sabar, teu weleh ngajenan. Angger sok nanya sadajan geus yakin yen bakal ditembalan ku ketus. Dedeh teuing Awit teh. Tapi kapan cek Awit gitu perlu. Tibareto gitu perlu. Awewe. Sakabehna gengan nimbulkeun karudet wungkul. Mending beresan kabeh bebas moal aya pikiraneun. Kang Inu, omatnya ulah ka mamana Yuyum bade ka ditu. Hoyong ningal putrana Ciawit. Geulis meureun nya. Kang Inu ulah reuasnya Yuyum terang putrana Ciawit istri teh ti Ciawit naku anjeun. Da cenah Kang Inu mah tos ampir sasasih teraka bumi. Kamana wae Kang Inu teh. Hawa tos emak we beuki seuremutan. Kintunan katampi Kang Inu nuhun. Sonona Yuyum. Surat ditilepan. Ma aduh hapunten Inu teh ma. Keur dina kaayaan poek Inu neangan pangeunteupan. Inu milih katangtreman hate teh ayana di istri. Tapi kapan nyatana mah henteu. Tiira ka Hayatun, terus ka Lucia, hostess di Balero Club. Terus Anita, baturusa fakultas nu hayangeun ti Bareto. Terus Karini, terus Lastri, terus Katina,
Tapi katengtraman hate teh teu kapanggih. Angger hatena barontak menta kaasih kawas kaasih mila bareto. Maranehna awewe-awewe nu kungsi diajak ulin kabeh boga sagala nu aya di mila. Ngan maranehna teu bisa mere kaasih saperti kaasih mila ti dirina jeung keur dirina. Eta nu hese diatur teh kaasih kadeudeuh nu tara ngitung rugi, nu tara pupuntenan heula, nu tara gampang leungitna. Micinta teh lir peperangan, gampang dimimitian tapi hese rek ngeureunnan. Jujur mereka dieu kudu kumaha nya. Nah moal meunang panghina ti awit, nah moal asa kapake awit teh diteang ku indungna jeung adina. Nah awit make nanyakeun, make nyuratan sagala ka indungna jeung adina, pedah geus wawuh kitu. Mun bener caritaan Yuyum tetela kitu mah awit teh teu boga dosa. Lain awit nu ngancurkeun hirupna teh tapi mila. Hampura awit, hampura Kang Inu. Tapi cenah awit ke teu butuheun ku manehna, teu butuheun cenah ti bareto ge. Anak kitu mah teu perlu mikanyah nu lain. Emak jeung Yuyum nu butuheun ku aing mah. Tetela eta mah yakin geus moal ham-ham deui. Tapi da yakin deh emak jeung Yuyum mah moal bisa mere kabungahan kawas mila ka manehna. Lah bodo-bodo teuing, mending ulin cek Inu. Jung manehna cengkat. Terus kukuliatan drek-dek matekan ramo-ramo suku jeung leungeuna. Tapi basarek nyokot anduk, kolebat nu boga anduk teh awit. Breh karasa angeunna ratug. Sono, nya sono hayang panggih jeung awit. Asa aya gaganti mila nu bisa ngeusian hatena. Tapi kapan sakitu sombong na awit nyebut teu butuh cenah. Narek dikamanakeun harga diri aing teh. Hayatun ge awewe bangor bogaeun harga diri geuning. Anduk diturupkeun kana sirahna. Breh nu bogana teu butuh. Geblug deui Inu mubetkeun maneh. Sup sirahna nyusup kana jero bantal. Kawas nu teu hayangeun nenjo panon poe beuki lila beuki manseran. Sak baraya duwi kade heula dongeng sanggeus halimun peurai bagian ka-8. Insyaallah urang bari patepang deui dina lalakon bagian ka-10. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Dalmi Harja pamit, permios.